mata hakikat hirup cek ibu teh hayang boga ilmu. Pertanyaan anak ari ilmu teh naon? Dari ilmu mah kudu puguh jeung fungsina. Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah kabeh ge baroga ilmu ngan punten hirup mah poe keneh. Kabeh oge nu datang di tempat teh jujur, kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha pedit ti kuku. Ibu ge nya mau ka salaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik jadi. Nu paling kacau, nu paling bahaya, urang teh apal jeung dulur teh kudu akur jeung tetangga ulah pasea. Wa tasimu bihablillahi jami'a, ta eta dalilna. Nah, anu garab dalil parasea. Berarti urang teh karek apal kana ilmu pun can jadi amal kana ilmu, maka kieu nu hadir teh hampura. Kasimpulanna ieu teh nu datang ka dieu kabeh teh palsu. Sagelis-gelis na ibu make make up, make parfum, make lipstick, aya kuring kabita henteu. Nah, sabab kuring apa? Ieu teh palsu. Wajar dek pengajian make parfum, make baju anu alus, make make up, make blush on, wajar dek pengajian di tempo batur. Tah nu di imah hampura mah tah eta aslina ibu mah daster merengke. Baju ngalek-lek bari sore. Kancing 15 siki warna-warni jika partai coblosin mata hampura kuring mah apal ieu nu hadir teh palsu. Nana gerhana ceramana asli palsu. Pelebamana kuring palsuna ibu mah karek lalajo ieu ceramah pancang lalajo kalakuan kuring nusanya. Dina ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nu butuh dalam nu susah. Nah ibu lalajo kuring nya ka nu miskin pancang.